Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa rawani Warahmanul kudusul baisul muqtadir Rabbis rali sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi wa huwal Qur'anul Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal Amma badu tibayun yang gakeun puji sareng syukur ka Allah anu Maghfur alhamdulillah. Dina dangat kesempatan wengi ieu urang sadayana masih diirodah ku Allah tiasa mujalasah musafahah di madrasah. Dina raraga tiasanes mintonkeun rasa syukur mirari di doa Allah ku ngalangkungan ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi. Pamugia naon rupi kasayang urang sadayana ieu masing ditampi ku Gusti Allah Ta'ala kalayan langkah-langkah urang sadayana masing dijantenkeun hiji langkah ibadah nu matak ngiparatan kana dosa-dosa urang sadayana oge kalih teh eta mugia masing isol ka ahli kubur urang sadayana upami teh mah aya dina siksana Allah mugia masing diringankeun bahkan dijait tina siksaanana upami teh mah aya dina nikmatna Allah mugia masih ditambih-tambih kanikmatanana. Sholawat sinaran salam mugia dicurah limpah ka junjunan urang sadaya wastanu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ka keluargi sahabat para tabiin wa tabiat dugi ka urang sadaya pamugia urang sadaya kaloloberan ku sapaat mantenna jaga yaumul jaza. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh sadayana salit urang medar dina perkawis lahirna Kangjeng Rasul. Upami urang nyarioskeun lahirna Kangjeng Rasul dikawit tepi ka akhir tinangtos waktosna moal nyekapan. Margi seueur ulama anu nyarioskeun perkawis kaistimewaanana lahirna Rasul. Dikawit maulid azab lumpat kana barjanji lumpat deui kana deba lumpat deui ka ditu kana simtuturor eta sadayana nyarioskeun perkawis medalna Kangjeng Rasul. Namun ieu mah salit bilih hilap sejak tabaruk kana sasih mulut tabaruk ka Kangjeng Rasul mudahan urang sadayana sate acan urang ngayakeun muludan ke anu mewah ieu mah salit urang nyarioskeun perkawis medalna Rasul. Dina medal Rasul tinangtos kama urang sadayana henteu birek meulek-meulek deui tos pada uninga yen lahirna Rasul teh nyaeta dina dintenan Senen kaping 12 Rabiul Awal atanapi sasih mulut taunna taun gajah. Anu lahirna ti ibuna Siti Aminah ramana Raden Sarip Abdul. Dina lahirna Kangjeng Nabi ka alam dunya ieu benten sinareng urang sadayana. Henteu kaalaman ku nabi-nabi anu sanes moal kaalaman ku urang salaku umatna. Nah hari bedana kumaha gitu lahirna Kangjeng Rasul. Lahir Kangjeng Rasul ka alam dunia mah bapa henteu ngalangkungan kana liang anu geuleuh. Henteu. Panari urang mah lewat dinya tuh di liang da nya. Liang pedo nu sagala beuki.
beki sing sanajan geuleuh oge belaan beak sawah belaan beak mobil melaan liang anyar efek teh ka udag liang anyarna teh ka tewak tungtungna mah nu kolot kapiceun anu ngora teu ka tewak kitu nya. Pada beuki tah Kangjeng Rasul mah ieu teu ngalangkungan kadinya ti mana atuh kaluarna saur al alamah al itimisani nyaeta tina liang belah cangkeng hanapeun iga wekasan. Jadi teu ngalangkungan geul-geul. Ari nabi anu sanes kumaha sami nabi anu sanes oge henteu ngalangkungan tina liang anu geuleuh ngan bentenna ari liang anu diange kaluar para nabi anu sanes mah nyaeta tina liang anu aya dina saluhureun parji sahanapeun budel. Ari Kangjeng Nabi mah tina liang anu aya dina cangkeng hanapeun iga wekasan. Jadi sadayana Kangjeng Nabi sinareng para nabi itu teu ngalangkungan liang anu geuleuh lahir ka alam dunya na ieu. Lamun seud aya jelema ayeuna ieun nyaurkeun bahwa para nabi Kangjeng Nabi kaluar lahirna tina parji mangka fatwa Malikiyah eta jelema halal dipencitna. Pencit we cenah nu ngomong kitu mah. Tah benten sinareng ayeuna lahirna urang. Moal kaalaman ku urang tong-tong ayeuna ku urang ku nabi anu sanesna oge henteu kaalaman. Oge sawaktos gurudagna ka alam dunia ieu sakumaha anu dicarioskeun ku ulama sapalihna dina kitab ad-deba palamastada bihal tolku bi'idnir rabil haq wa do'at habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamamik. Sujud ka Gusti Allah, syukur ka Gusti Allah, bari ngaos naon Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Eta ngaos ai budak urang langsung ceurik budak urang mangagoaknya pas gurudag alam dunia teh. Menurutkeun medis cenah budak ngagoak waktu lahir teh eta teh cek dokter Sahid mah eta cenah reuwaseun ningali bapakna sabab sakanyaho manehna bapakna teh leutik hideung nu sok ngalongokan mah ari pas gurudag alam dunya jadi jangkung badak bolotot kumisan. Wah we budak teh itu menurut dokter Sahid eta taroskeun nya aya dina Google dokter Sahid. Itu tah Kangjeng Nabi mah sujud itu lahirna teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar langsung tahmid maca takbir. Oke lahirna Kangjeng Nabi ka alam dunia ieu wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahdudan bihidyadil inayah wa maqhulan bikahlil hidayah. Lahirna teh tos disipatan mamasna laranganana atos disepitan. Pan aya nadomna nya. Nadomna teh kumaha teh poho deui. Babar taya tah gitu sok teh barengan babar
kokotor orok lir nyepitan teu bisa ilagamna so calir kengeng sarta harum sesengitan eta lahirna Kanjeng Nabi. Henteu kaalaman ku Nabi anu sanes moal kaalaman ku urang-urang selaku umat. Ye Nabi anu sanes lahirna oge henteu kitu ari Kanjeng Nabi mah tos nyipak tos menang nyepitan Nabi nu sanes mah masih keneh aya kulupan. Nabi Ibrahim dihitana dina yuswa sabaraha coba dina yuswa 80 tahun dihitana teh sok we bayangkeun ku Mang Ahmad ieu mah ulah ngabayangkeun naon ulah ngabayangkeun Nabi Ibrahim ngabayangkeun urang lamun urang dihitan dina umur 80 tahun kaya guclak-giclaknya lihat benten dari Nabi Ibrahim amalnya ieu mah ngabayangkeun urang gitu lamun dihitan dina umur 80 tahun ulah dibayangkeun Nabi Ibrahim bisi kasebutkeun ki anah ngahinakeun ka Nabi bayangkeun urang we ta Nabi Ibrahim na di naon dihitana dina yuswa 80 tahun kunaon ku kampak sederhana ari kampakna tina naon lain tina besi da can aya umeureun pabrik besi mah tina naon tina batu cukup sederhana itunya si etakna teh apal si eta teu kudu caritakeun nya si eta weh cek barudak macan anu disimut ku inyuk anu dijojodog ku dua nog lamun nyiduhan sok matak bareu eta ukana cukup dibatak gitunya cepret weh teu kudu naon nu aneh-aneh dibatak cepret maka lamun waktu harita dihitan zaman Nabi Ibrahim loba korban teu saeuting anu mati teu lowong anu maot da kabeneran teh kabeneran we ieu mah ieu dihitana teh meureunan leungit ayeuna naon kulupna lamun teu kabeneran babatokna kasepak aya antek lamun teu kabeneran pisan mah jeung turuyanana seep tak loba korban tah ari Kanjeng Nabi mah lungsur ke alam dunia tos kengeng nyepitan soca lir ibarat nyipatan gurudag cumenang di alam dunia mangka eta Kanjeng Nabi jadi jalmi anu mulia jadi jalmi anu agung Bapak tina makhluk Allah sadayana makhluk Allah anu pangmulyana teh saha nyaeta jalmi anu diangkat ku Gusti Allah janten Nabi pangmulyana makhluk ye janten Nabi sabariji seurna aya Nabi teh aya 124.000 Nabi maseur ngan anu mulia tina Nabi anu 124.000 nyaeta Nabi anu diangkat janten Rasul seurna sabariji sebagian ulama nyarioskeun 315 sebagian di 313 sebagian di 314 itu jadi untuk sadayana Nabi Rasul itunya dipilih deui ku Gusti Allah itu nu jadi Rasul mah ayat 315 ngan setiap Nabi henteu jadi Rasul tapi Rasul mah geus pasti eta
nabi. Sacarakeun guru, setiap guru jadi kepala sekolah. Tapi setiap kepala sekolah itu jadi guru. Itu nama sebutkan kepala sekolah lain guru mah. Setiap kiih modal, nah setiap modal kiih nama bisa modal teu bari kiih mah. Dah 315 tina 315 nu pangmulyana saha anu wajib diuninga kurang nyaeta 25 Rasul anu diapalkeun teh aku urang ningku barudak nabi nu wajib dikanyahokeun aya 25 kahijina Nabi Adam kaduana Nabi Idris papai tepi ka ditu 25 tina anu 25 anu pangmulyana saha teu aya deui iwati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sabab Kanjeng Nabi Muhammad ngagaduhan predikat ti Gusti Allah sebagai Sayyidul Makhluqat, rajana pirang-pirang makhluk. Nah, make jadi Sayyidul Makhluqat sabab moal aya urang, moal aya alam dunia lamun teu aya Kanjeng Nabi. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun teu aya anjeun Muhammad bidau Allah yakti kami moal ngadamel aflak jalan panon poe ti masrik tepi ka magrib tegasna moal aya alam dunia moal aya makhluk lamun teu aya Kanjeng Nabi 2000 tahun deui ngadamel makhluk anu saja nur Kanjeng Nabi tos didamel. Oh, itu Sayyidul Makhluqat. Oke, Kanjeng Nabi ngagaduhan pakat sebagai naon Habibullah, kakasihna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, make menang pangkat eta sabab Kanjeng Nabi ngagaduhan akhlakul karimah, akhlak anu mulia. Mulia sadayana teu aya cacadeun, teu aya poyokeun. Lamun urang ngabogaan umur 1000 tahun jang nyepatan kana sifatna akhlak mulia na Kanjeng Nabi moal mati teu aya poyokeun teu aya cacadeun. Rahman Rahim nyaah kanu leutik naon di ngahurmat kanu kolot kasahur Kanjeng Nabi jeung kamusuh itu kamusuh ari teu merangan mah nyaah tetep eta Rasul bade ka masjid ciduh deui eta ti luhur nyiduhan Yahudi dibales henteu angkat we ka masjid mun urang mah nya geus meureun didudut teh nya Rasul mah henteu antep we bae da cenah eta jelema teh bodoh can nyahoeun kana agama angkat ngan suatu poe eta Rasul teh culak cileuk mana nu nyiduhan teh eueuh ditaroskeun ka sahabat ye sahabat aya nu sok nyiduhan ka ulah teh ka mana eueuh ayeuna mah geus sabaraha poe ditaros-taros teh aya teh gering saha nu pangheulana ngalongok Kanjeng Rasul anu ngalongok teh sehingga kumaha eta orang Yahudi maneh teh tiap poe ku aing diciduaning sia anjeun anu pangheulana ngalongok kami teh Muhammad saksikeun ku anjeun kami asup Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul langsung syahadat. Aya di riwayat dina Sahih Muslim Sahih Muslim mah kieu riwayatna teh akhlak mulia Kanjeng Nabi nya menghadapi orang Yahudi. Di pasar Madinah teh aya jelema orang Yahudi. Orang Yahudi ari kaayaanana teh tapadaksa, teu bisa nempok lolong. Pagaweanana tukang naon di pasar teh tukang mentaan. Kan di urang ge dengan di lampu merah sok loba nya lolololongan ting lolong-lolongan ting nyaan kitu nya mun tok menta.
itunya ari urang teu nyaho mamangnya ngaliwat kana lampu anu dituntut bere we aya mah teu nyaho mah ting bener jeung henteu na ulah ditalungtik ku urang lamun geus nyaho eta maning bobohongan lolongan dipake usaha da ulah dibere eta mah gitu naon sababna sabab geus manyangkeun maksiatna bahkan urang ge kabawa doraka kabawa doraka puntu penta dipakai usaha itu doraka menang puntu penta teh lamun naon lamun jangdaangeun sapoe eta teu meunang leuwih ieu mah dipakai usaha pan ai apa mah ulah dibere urang kabawa dosana itu tah eta jalma teh tukang naon mentaan di pasar cicing we di juru pasar teh ngasih eta jelema teh boga adat goreng naon sok ngawaweleh ngajejelek Kangjeng Nabi mun teu salah mah teh baromaen namina tah si baromaen teh keur puntu penta kitu ka jalma nu aya di pasar teh kitu ngawak-wak yo ulah daek ka Muhammad ulah deket ka si Muhammad mah tukang bohong gede waduh tukang sihir gitu we sehingga eta teh dugi ka Kangjeng Rasul hayang naon masikeun heueuh teu hoak lain eta jelema nu kitu di pasar teh disusul ku Kangjeng Rasul dipilari sinareng sahabat nu sanesna efek teh heueuh tepang jeung si baromaen teh da pale da teu ningali ka Kangjeng Rasul da lolong teh oh geuning heueuh ieu kenanya sahabat antep da eta jelema lain taun mun teu nyahueun kana agama nu bener malahan mah kanu nyaci maki Kangjeng Rasul ku Kangjeng Rasul eta dipasihan tuang tiap naon tiap enjing dipasihan tuang bahkan dipasihan tuang lagi lain wungkul bi non bere tuna ini henteu dinaon dihuapan si baromaen teh keur ngahuapan teh kitu we ngacamlang si baromaen teh ngomong ulah daek ye maneh teh ulah deket ke si Muhammadnya si Muhammad teh tukang sihir tukang anu mitnah we ka Kangjeng Rasul teh sabar we Rasul man teh langsung diteungel mun urang meureunnan teungel we jebet itu nya henteu sahabat anu sanes anu ngawal Kangjeng Nabi geus peperaket geus bereupkeun naon leungeun tapi teu bisa kumaha teu bisa bertindak da teu aya komando ti Kangjeng Rasul tahan we sahabat oge kitu tiap dinten teh pasihan tuang kanu nyaci maki Kangjeng Rasul teh ayeuna dihuapan nya dugi ka pupusna Kangjeng Nabi kituna teh teu aya dong ka dambeureunan tah tos lami aya samingona ka si baromaen teh eueuh nu ngahuapan eueuh nu mere dahar dina hiji waktos saatosna pupus Kangjeng Nabi tidinya nya Abu Bakar dongkap ka Siti Aisyah. Siti Aisyah teh pan murang kahina Abu Bakarnya nu ditikah ku Rasul sahabat kahiji nya mertua Rasul teh ka Abu Bakar teh dongkap ka bumina Siti Aisyah nyai anu bager anu soleh putra mama kadieu sakedap mama bade naros ka hidep aya naon mama asa tara-tara mama bade naros naon wae pasunatan anu encan dipidamel ku mama salami ieu saur Siti Aisyah mama sadayana oge atos dipidamel ku mama pasunatan Nabi mah namun aya hiji anu encan kapidamel ku mama teh naon masihan katuangan ka jalma anu lolong anu aya di pasar oh eta nya mama teu talang kehese deui dina ayeuna isukna eta Sayyidina Abu Bakar langsung nereleng sinareng sahabat anu sok ngawal ka Kangjeng Rasul tepang Abu Bakar teh sinareng baromaen ai saur baromaen teh ieu saha ieu kaula anu sok masihan tuang ka ajeun oh kitu
Kamana mah ya we kamari mah keur sibuk kaula teh teu bisa ka dieu hampura. Abu Bakar padahalin Kangjeng Rasul teu nyahoan maot Muhammad da Kangjeng Nabi Muhammad si Baromaen teh. Ai kitu teh ada kitu boga adat watak kitu sok dijejelek Kangjeng Nabi nyaci maki. Ulah dae kitu eta oge manehna teh. Ka Sayyidina Umar rada amok kahudang amalna tapi ditahan gitunya ada sahabat terbaik Rasul ditahan eta ge sami kan ai Sayyidina Umar aya we ka kesel mah sehingga nalika ngahuapkeun ayeuna sangu ka Baromaen rada diwawalkeun ngagawawak bantah si Baromaen ieu mah lain nu kamari ieu saha lain nu kamari. Nah make anjeun nyaho lain nu kamari sabab nu kamari mah ieu ngahuapan ge teu matak ngahesekeun kami teu matak ngahesekeun uing teu ayeuna titah nyekel ka daharan bahkan anu di dahar ku kulingna oge geus lemes memeh dibikeun ka kurang teh geus dilemeskeun heula ieu mah lain nyariosna ge lemah lembut lain ieu mah lain ai Sayyidina Umar teh ngaku pas kitu heueuh kaula teh lain nu kamari kaula mah sahabat ari anu kamari ka mana nu kamari mah geus pupus geus maot nu bener ieu teh paingan eueuh kami anu nyaksianana kami anu nguburkeunana cek Sayyidina Abu Bakar teh aduh nya eta teh saha kaula mah saprak di kuapan ku manehna dibere dahar ku manehna kaula mah teu nyaho ngaranna saha ngaranna urang mana budak saha eta teh tepi ka bager lemah lembut kitu akhlakna leka alus saur Sayyidina Abu Bakar eta teh anu sok ku anjeun dicaci maki Muhammad namina putra Abdullah eta naon Sayyidi Baromaen langsung ngagabruk ka Abu Bakar Siddiq Gusti geuningan anu sok dijejeleh ayeuna ku kami teh eta nu ngahuapan tiap isuk ka kami anu sok mere dahar ka kami tapi manehna teu pernah malas kaula hanyakal ceurik tah si Baromaen bahkan Abu Bakar ge ngiring nangis Abu Bakar mah ngarasakeun ayeuna kamuliaan akhlakna Rasul anu ngajejeleh teu dikukumaha bahkan diistimewakeun ku anjeunna ngagabruk careurik duanana itu geus kitu kumaha saur Baromaen Abu Bakar saksikeun ku anjeun detik ieu kaula iman ka anjeun ka Allah sinareng ka Nabi Allah Muhammad maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah itu kamuliaan akhlakna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seueur teh aya cacadeunnya tah teh pikeun picontoeun pikeun urang mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyontok ka akhlak-akhlakna Rasul sing sanaos kieu tetep urang teh hayang ka aku umat nah mudahan urang sadayana ku wasilah urang nyarioskeun meme riwayat-riwayat Kanjeng Rasul masih janten wasilah urang sadaya kengeng syafaat mantenna jaga yauma jaja amin amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu anu kapiatur kirang sangahulah kirang-kirang ngapunten dina leres semata ilham ti Gusti Allah dina lepat nyangkeun kabodohan jisim kuring mudahan lungsur rahmat pagpirah ti Allah jembar pangampura ti sadayana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh